Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Muhammad Haikal Nugraha ti kelas MIPA 10 10 MIPA 10 MIPA genep. Di dieu kuring bade nuntaskeun tugas nyaeta ngartikeun lagu Inggris, lagu tina bahasa Inggris ka bahasa Sunda. Di dieu kuring nyanyikeun lagu Do you want to build a snowman? Nyaeta ngajakan lawana keur ngajieun boneka salju. Ieu lagu teh tina kartun Disney nyaeta judulna teh Frozen. Tur nuhun. Hayu urang jieun boneka salju atawa hoyong ulin nu sejen. Hayu atuh. Hayu urang jieun boneka salju atawa urang lulumpatan. Saprak anjeun teh sareng kuring, bosen sarta mimiti bergurau sorangan. Sepina hirup ieu tanpa anjeun ngan ngetang waktu. Hayu urang jieun boneka salju. Kuring nyaho anjeun dangu, sadayana neangeun anjeun. Maranehna hoyong tapi teu wanian. Wios abdi lebet memelukmu, ayeuna anu nyesa ngan urang duaan. Hayu urang jieun boneka salju